Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, daramang, pestaruang teu aca. Gaduh artos henteu. Gaduh sametan henteu. Gaduh caroge henteu. Gaduh harepan henteu. Saha nu boga harepan? Sakali deui saha nu boga harepan? Keun bae teu boga beas, keun bae teu boga duit, keun bae gede hutang, nu penting hirup boga harepan. Sabab nupang mahal-mahal nama harep. Boga harepan. Boga harepan. Di mana harepanana? Harepanana dinu diri urang sora. Nu nyurup dinu jajantung, ngajengjen dinu angen-angen, sumaramah dinu baya. Bungah penting ieu. Amprok jeung saha? Amprok jeung Bapak Bupati amprok. Jeung Bapak Kapolres amprok. Jeung Bapak Dandim amprok. Jeung Pak Kajari amprok. Jeung Ketua DPRD amprok. Jeung Bupati Kasep ti Cianjur amprok. Pak Dokter keprok. Sanajan ece jejeritan terus kekeprokan. Da moal daekeun ieu geus boga pamajikan. Amprok jeung Wali Kota Sukabumi amprok. Aya. Jeung Wali Kota Depok amprok. Aya. Aya saha deui? Pasekda Jabar aya. Kasatpol PP aya. Nu boga hajat kepala pariwisata aya. Neng ka dieu neng, ka hareup bawa korsina. Cicing. Ngarendeng jeung Dedi Mulyadi ge da teu nanaon, Randa jeung Duda. Ulah deket teuing piomongkeun. Ji nya yes. Cicing anu tukang dagang batur keur lalajo. Sing ari ikhlas. Cing. Siap. Ieu rada serius ayeuna mah. Naon cenah? Seri. Kang Dedi tadi ceurik ngaguk. Kunaon cerik ngaguk-guk nyeng cerikan laut. Oke. Ari laut teh dinu filsafatna Sunda disebutna Nyai Ratu. Naon cenah? Naon cenah? Ari nyai teh hartina awew is disebutna istri teh lebak cawe. Susah. Lebak cawe cawene. Di mana imahna? Di lebak cawene. Di mana linggihna? Di birit leuwih. Di hateupan ku handeulem, di tihangan ku hanjuang. Diburu henteu kasusul, diudag henteu kasampak, nu aya karigaga keur ngelak dina tutunggur. Naon hartina urang loba
neangan perkara jauh teuing. Da urang perkara mah aya di lemur urang sorangan. Di mana ieu tempat teh? Palabuhan Ratu. Sing tarik. Sing tarik. Ari palabuhan teh tempat berlabuh. Ari tempat berlabuh teh tempat bersandar. Siapa yang engkau sandari dalam hidupmu? Aya nu bersandar ka salakina, aya nu bersandar ka pamingpina, tapi paling utama manusia kudu nyandar kana dirina sorangan. Palabuhan tempat bersandar, nu bersandar di dia saratu. Jadi lamun nyarita puser kabudayaan, nyarita puser peradaban, puser kahirupan tanah Jawa Barat teh di Palabuhan Ratu. Ayo keprok kabeh. Nah, Ari Palabuhan Ratu teh naon? Ari Palabuhan Ratu teh tempat nalikeun ka nyaa, tempat nalikeun ka asih, tempat nalikeun ka tresna, tempat nalikeun dedehan, welasan, asihan. Di dieu mantake suasanana romantis. Kulantaran tempat nalikeun ka asih, tempat nalikeun ka tresna, tempat nalikeun ka nyaa, wayahna romantis. Romantis lain seksualitas, romantis lain biologis, romantis teh rasa. Kunaon aya rasa? Pan dihijikeun dua pangharepan, hiji gunung, dua laut, ngahiji di Palabuhan Ratu. Kunaon Kang Dedi cerik? Cerik jadi pamimpin geus 6 bulan ditagih. Ditagih ku saha? Ditagih ku Nyi Ratu. Saha Nyi Ratu teh? Ieu laut. Nagih naon? Anjeun geus mingpin ieu tanah, geura beresan sia lemur aing. Ieu Palabuhan Ratu. Tong aya bangunan nu aut-autan, tong aya runtah nu paburantak. Kulantaran tong aya bangunan nu aut-autan, tong aya runtah nu paburantak kade. Nu datang di Palabuhan Ratu lain ukur rek neangan rejeki. Nu datang di Palabuhan Ratu lain ukur rek hayang bebenghar. Nu datang ka Palabuhan Ratu lain ukur rek hayang kiih jeung ngising. Maneh kudu ngajaga jeung ngariksa ieu patempatan. Lamun maneh teu ngajaga jeung ngariksa kaluhur teu sirungan ka handap teu akaran sia. Ari falsafahna naon? Falsafah ekologi, lain urusan memistikan. Ekologi tinu naon? Lahir tinu teologi. Tinu naon? Hubungan manusia jeung Allah kudu ngalahirkeun hubungan manusia jeung alamna. Sabab ieu alam ku Allah dititipkeun, lain diwariskeun. Sapa panjang jalan pan kuring ningali kieu Sukabumi. Gunung Gundul Sagara Bedah. Bener teu? Musibah nupang sering-seringna di mana? Gempa nupang sering-seringna di mana? Longsor nupang sering-seringna di mana? Di Sukabumi. Emas aya di mana? Di Sukabumi. Bener teu? Leuweung aya di mana? Di Suka. Karuksakan aya di mana? Seuri lain mikir siapa. Kukituna Bapak Bupati
Lamun anjeun hayang mimpin ieu tempat subur makmur gemah ripah repeh rapi. Kade tunggul ulah dirarung, catang ulah dirumpak. Leuweungkeun di ieu alam, balikeun deui ka lemasang pasarakan pangbalikanana. Bener teu? Sabab naon? Karuksakan alam di Sukabumi ukur nguntungkeun batur nu lain urang dieu. Batur ngala batuna, batur ngala pasirna, batur ngala emasna, batur nuar tangkalna, nu kasiksa jeung nu cilaka urang dieu nu jadi pituin urang Sukabumi. Bener teu? Bener? Kuring boga kayakinan lamun pabupati wani mulangkeun Sukabumi ka alam sarakan pangbalikanana, alam panjang poe panjang nagara tunjung sampurna, ieu lemur bakar subur makmur gemah ripah repeh rapi. Tapi sabalikna lamun kabongbroy ku pangolo, lamun ka beuli ku nunuku pangirut, runtag kaayaanana, Sukabumi bakar ancur lebur kahirupanana. Benar? Benar? Cing pikiran kumarane, walungan bedah, jembatan runtag, mobil nungangkutan batu jeung pasir sagede-gede jurig di dieu. Benar teh? Kuring rek nanya, asup ka Sukabumi ti mimiti belah ditu ti tol atau ti Cianjur ngeunaan teu? Ngeunaan teu? Ngeunaan teu? Benar? Di jalan gede kene macet, mobil galede, runtah paburantak, warung patuliksa. Bener teu? Asup ka Sukabumi bau hanyir Palabuhan Ratu. Asup ka belah ditu nu dagang belah di nu ieu belah di nu ieu belah di kabeh jelema sing calawak rezeki aing rezeki aing rezeki aing. Cek nu di laut teh ari sia. Baleunghar teu urang Sukabumi. Baleunghar teu. Maneh imahna rarugdug ditulungan kuruna Mang Pasir teu? Imahna rarempak ditulungan kuruna Mang Batu teu? Ditulungan kuruna Mang Mas teu? Ditulungan nu warkai teu? Batur mah ukur merkosa hungkul. Benar? Benar? Jadi lengkahna kumaha? Lengkahna wayahna pabupati robah tata ruang Sukabumi. Balikeun deui leuweung ka leuweungna. Laut ka lautna, sawah ka sawahna, balikeun deui. Lamun naik jujur-jujuran mah pabrik semen teu ditarima di provinsi Sejen, ditarima di Sukabumi. Benar? Provinsi Sejen teu narima, Jawa Barat mah narima. Artina Jawa Barat daek jadi tempat karusakan, Jawa Barat daek jadi tempat kehancuran, Jawa Barat ngorbankeun dirina jeung kasenangan batur. Bodoh katotoloyo lamun pamimpin mikeun rakyat jeung lemurna jadi sampah, jadi runtahna batur. Dedi Mulyadi moal bisa, moal mikeun Jawa Barat jadi paruntahan, moal bikin Jawa Barat kakayaanana di angkutan nu beunghar batur, nu rusak jeung bencana tanah Jawa, moal dibikeun ku aing. Bener teh? Heeh. Urut-urut baheula lagi imahna can kaomean kabeh. Heeh. Heeh. Jembatan urug-urug can kaomean kabeh. Jembatan gantung can kabeneran kabeh. Bener teh? Lain provokasi nyeun kasadaran. Heeh. Nah. Oke, kuring rek komitmen. Gubernur Jawa Barat sanggup ngawangun Sukabumi. Tapi syaratna robah heula tata ruangna,
Robah heula tata bangunanana, pulangkeun Sukabumi ka lemah pangbalikanana, ku aing dibantuan tepi ka anggeusna. Teken heula. Bener teu? Tingali heula. Kuring geus hayang ngomean laut di dieu sok 50 tepi ka 100 miliar mah disiapkeun sok. Tapi kudu komitmen heula, pamimpinna komitmen, DPRD na komitmen, kepala desa na komitmen, rakyat na komitmen. Naon sababna mere duit ratusan miliar, lamun pamimpin jeung rakyatna teu boga kasadaran, aing ukur nyeunan patung di dieu nu eueuh hartina. Ari nyeunan patung teh naon? Ya, nyeunan tugu terus disangsangan runtah eta teh nyeunan jalan pakai babalapan eta tepat, nyeunan penataan laut tapi runtah paburantak eta tepat, ari patung teh arca, ari arca teh nyaeta jelema nyaeta sifat anu teu bisa ngomong, teu bisa ngadenge, teu bisa nyarita, matung mantake haram. Nu haram teh naon? Nyaeta sifat-sifat matung nu aya di nu hate Jadi lamun di dia runtah paburantak berarti urang dia geus jaradi Jadi lamun di dia runtah paburantak berarti urang dia geus jaradi arca, geus jaradi Jadi lamun rakyatna teu kaurus pamimpinna jadi jadi bener teu? Heeh. Awas ya, benerkeun sia. Beres acara ulah paburantak runtas ya. Sakuan masing-masing. Sabab naon? Hei. Eueuh pariwisata nu maju lamun tilu nu leungit, hiji rakyatna teu boga budaya, dua pamimpinna teu boga daya, nu katilu arah pembangunanana teu boga wibawa. Hayang urang siga Bali hayang pantaina siga Bali rarapi hayang robah sikap ti ayeuna, lamun hayang boga enog hayamna kudu diparaban. Bener teu? Ngarti? Urang ajena tingali Bung Karno baheula nyieun hotel nu di tempat sejen can aya di dieu nyieun hotel namana Hotel Hotel Indonesia di dieu di Palabuhan Ratu. Hotel bintang 5 batur can aya berarti ye tempat boga dangiang ieu mah tinggal ngariksa awi hideung dikirim di lemur pakuan ti mana ti suka sagala aya ngan jodoh nu can dikirim ka aing teh. Mung teh hayang mending ngaduda ngeunah. Nges dari ruang riung jeung kuring mah kudu aya ngartina sok geura. Ieu lagu ditulis ku kuring 12 tahun ka tukang. Waktu iraha, waktu kuring sok nguriling mapai lemur disuka lain kakarang nguring di geus tepi ka mamana. Bulan Cikadu teu kira-kira. Daing teh ojek